Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaring syukur sim kuring panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, nu parantos maparin rahmat, nikmat, serta hidayah ka urang sadayana. Sangkan tiasa kumpul dina ieu kesempatan kalayan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetap kacur ka junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu parantos urang di zaman jahiliyah ka zaman nu pinuh ku cahaya Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, sim kuring bade nyamperkeun sakedik biantara kalawan lagam religius. Mugia tiasa janten piwuruk jeung pituduh keur urang sadaya. Urang hirup di dunia teh lain salilana, sadayana bakal aya watesna. Kukituna salila urang keneh dipaparin waktu ulah nepi ka mohopokeun kana ibadah jeung amal soleh. Urang sadaya kedah eling yen dunia teh pangalaman tempat tumpakan sementara. Ulah nepi kahirupan urang dikonsumsi ku bagjaan nu sifatna fana. Salila napas masih keneh aya, urang kudu ngarakatkeun diri ka Gusti Allah ku cara ngelakukan salat, maca Al-Qur'an, silih asah, silih asih, silih asuh. Hadirin rahimakumullah, kuring ngajak ka sadaya hayu urang bebarengan ningkatkeun iman jeung takwa, sabab eta nu bakal jadi benteng urang boh di dunia komo deui di akhirat. Ulah reus ku pangkat, ulah gumede ku harta, sabab nu bakal nganter urang ka jero liang kubur lain eta tapi amal kahadean. Sakedik dieu urang kudu sadar yen hirup teh ujian, sarua jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sabar dina sagala tantangan. Urang oge kedah ngupayakeun sangkan tetap istiqomah dina jalan nu lurus. Panutupna mugia ieu biantara tiasa jadi enteng pikeun urang sadaya. Hapunten upami aya kecap nu kurang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.